Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharaini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Paslun utawi kiku pasal sewiji Al-iftaru utawi buka fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan iku arba'atu anwa'in papat pira-pira warna wajibun siji kang wajib kama kaya barang pilha idi ing dalam wong kang head wa nufasa ilan wong kang pira-pira don kang nipas wa jaijun lan wenang kama kaya barang pil musafir ing dalam wong kang musafir wal maridilan wong kang aina gering. Paslon pihak samil iftar pi Ramadana wa ahkamihi ieu pasol ngabahas bagian-bagianna iftar buka dina Ramadan jeung hukum-hukumna. Al iftar pi Ramadana aya bisa babihi bitibaril hukmi. Buka puasa dina bulan Ramadan aya bisa babihi tegasna kalawan sabab ayeuna Ramadan bi tibaril hukmi ngitung hukumna arbatu anwa'in aya 4 macamna. Wajibun hiji wajib buka. Seperti mana kasusna masalahna wajib buka puasa dina bulan Ramadan pilha idi wanu pasa awe anu keur head. Awewe keur puasa keluar darah head wajib bukana. Wanu pasa awewe keur puasa bijil darah nipas. Walau min alaqatin au mudghatin sanajan alaqah atau mudghah au bila balalin atawa tanpa babaseuh wajib buka puasa. Wajaizun kaduana wenang iftar saperti kasus pil musafiri jalma anu musafir keur kaayaan di perjalanan saparo kosrin bari perjalanan kosor. Perjalanan musafirna anu sah dikosor salat terkecuali lamun saparna goer kosor saparna henteu ayeuna henteu ngameunangkeun kana kosor salat eta mah teu meunang buka teu wenang hukum. Wal maridi jeung ayeuna jalma nu gering nya jalma nu gering hukum ayeuna bukana jaiz wenang. I'lam anna lil marid salah satu ahwalin sanyana jalma anu gering salah satu ahwalin aya tilu ayeuna tingkah. Tilu macemnya posisi ayeuna klasifikasi jalma nu gering anu kakeunaan ku hukum buka puasa. Fa in tawahama dororon yubihu lahu tayamum kuriha lahu saum. Lamun disangka bakal madorot geringna anu matak ayeuna ngudukeun kana tayamum eta geringna ulah ku cai kuriha lahu saum makruh puasana ge. Lamun gering anu madorot nepikeun ka kudu tayamum makruh eta puasana. Jadi kuduna buka. Wajazalahu fitru tu wenang eta buka puasa. Fa in tahaqqaqad doror al madkur walau li golabati donin. Lamun nyata madorotna anu tadi teh anu kudu tayamum walau li golabati donin sanajan ayeuna karena ayeuna ngalindih sangkaan hungkul nyata nama doroti kanon kusangkaan hungkul wan tahabil udru ilal hilak tungtungna eta udur teh nepikeun ka ayeuna hilak cilaka nya ripuh pisan geringna jeung wadiabu manfaati udwin jeung hilang manfaat anggota hurima alaihi saum haram puasana lamun madorotna nyata bakal ayeuna cilakana kitunya nepikeun ka leungeun teu bisa dipake deui gitu geringna teh suku teu bisa ngalengkah deui akibat ayeuna dibawa puasa teh maka haram puasa eureun puasana ge ulah puasa da haram. Wajib alal fitru wajib buka puasa sami cara tadi jalma anu head awe anu head jeung nipas teh tuh kumaha lamun anger we puasa eta jalma gering teh wah jajagoanan puasa gegetolanan puasa. Faidas tamaroso iman hatamata mata asian puasa tulus nya da getol teh hayang getol pugu gering oge maot wae dina kaayaan puasa lain sahid maotna teh mata asian maot
toraka maut kayaan masih paingkan al maradu hopipan kasodain wa waj'i udunin wasunin lam yajuj al fitru ya lamun gering na gering biasa gering nyeri huntu nyeri beteng nyeri celi nyeri huntu lam yajuj itu menang buka eta mah teu menang kok mau lamun wajib wah masalah eta mah lamun diwajibkan buka kudu sabab nyeri huntu illa ayah khofa ziyadatu bisaum kecuali lamun dipikasieun namahan nyeri nana teh lamun dibawa puasa teh anggar sih gananya moal namahan lamun pak namahan gering na ku sabab puasa nyeri beteng na ku sabab puasa nyeri ieu tah udun teh nya nyeri huntuna bakal namahan hega eta membuka gitunya faidatun ninasara yubahul fitru fi ramadan lisitatin lil musafiri walil marid wasaihi al hirami ail kabir ad-dhaif wal hamil menang hukumna buka puasa dina bulan Ramadan keur genep golongan jalma hiji musafir kadua nu gering katilu aki-aki nu geus pikun tegasna anu geus lemah ya lemah di bawah puasa itu jiwa ragana geus teu kuat leuleus wal hamili jeung jalma anu hamil walau min zina au subatin sanin hamilna tina zina atawa wati subhat walau bigori adami sanajan hamilna lain ku bangsa Adam ku anjing ku naon meureun hamil tetep eta menang gitunya haisukana masuman sekira-kira dimaksum eta goer adami wal atsan haisu lahikahu masaqatun sadidatun di mana ayeuna masakot anu banget la tahtamilu adatan inda zayadi anu teu ayeuna bisa nanggung kana puasa cek adat inda zayadi munggu Imam Az-Zayadi atau bi tayamum mindarum atau wenang tayamum cek Imam Romli wa mislu al-ja'i nu banget lapar walil murdiah awe nu nyusuan meunang buka puasa walau mustajaratan sanajan ayeuna anu nyusuan anu disewa nyusuanana teh atau au mutabariatan atawa ayeuna karena Allah teu dibayar walau ligorerin sanajan lain ka anak Adam nyusuanana doma disusuan ku jelema wa nadoma badu min baril wapir nadomkeun ku ulama tina bar wapir pakola idza masum tafi ramadhana sumhu mufa'alatun fa'ulun siwasitun wa fihin al-qada'u fasinu summa mimun summa shinun wa ha'un summa ainun summa ra'un itulah ya eta baru wapir teh di mana anjeun puasa dina bulan Ramadan pek puasa selain genep golongan jalma ieu mah nu genep mah wapihinna qodoon kudu dikodoan cenah lamun ninggalkeun puasa pasinu sumamim sin lil musafir mim lil marid jalma gering sin li syekh al hiram wal halil hamil hakna anu hamil wal ain eta lil atsan warro aina ro'na aina lil murdiah gitu cenanya eta mah meunang buka puasa wala cenanya kama pil majnun wa muharramun kaman ahra qada ramadan panjang ieu nya aduh wala ta laisa biwajibin wala jaizin teu wajib teu weunang wala muharramin wala makruhin teu haram teu makruh buka puasa dana teh saperti mana saperti nu majnun teu wajib teu ayeuna weunang teu haram teu makruh buka puasa nana teh udah teu puasa barang daharna bulan Ramadan wa muharramun jeung diharamkeun buka puasa kaman ahoro qada Ramadan saperti jalma nu ngahirkeun qada Ramadan ma tamkinihi sarta imkan bisa ngodoan tapi di akhir bian kana mukiman sohihan tamkin kana puasa teh mukiman aya di imah sohihan cager teu gering
itunya diakhirkeun hatta dokol waktu anhu sehingga ayeuna seep rupek waktu geus teu mahi gitunya diakhirkeun kodo Ramadan waksamul iftar tah eta jalma nu ngahirkeun kodo Ramadan buka puasana haram gitunya nus ayeuna tomper bulan ayeuna Sa'ban teh tereh kana Ramadan dikodoan kodona sapoe deui aya poe isukanana tanggal 1 Ramadan ieu raha deui teu meunang eta mah teu meunang buka haram eta mah tuluykeun puasa wajib itu lamun cager lamun ayeuna gering mah ya wayahna meureunnan aya ayeuna dispensa kewenangan teh wenang buka nu tadi teh itu udah tahun eta waktu rupak gering deh nu ripuh waqsamul iftore bi tibari ma yal jamu pembagian ayeuna iftar buka puasa teh arbaatun aya 4 deui mayal jamu fil qada wal fidyah buka puasa nu ngawajibkeun qada jeung fidyah wa huwa isnani aya 2 kahijina al iftar li haupin ala ghairihi buka puasa karena ayeuna sieun ayeuna kitu nyalametkeun ala ghairihi lian eta jalma nu buka saperti buka lin qadi hayawan muhtaromin buka puasa keur nyalametkeun hewan anu dimuliakeun nu bangsa adami atawa liana musarrafun ala hilakin bigorkin nya anu dimuliakeun kunaon make ayeuna disalametkeun karena ti teuleum atawa liana ti teuleum lamun ayeuna henteu buka puasa moal kuat nulungan jelema nu ti teuleum maka buka puasana tah engkena kaituna wajib qada jeung fidyah wa iftaru hamilin wa murdin haupan alal walad buka puasana awewe anu hamil jeung nu nyusuan haupan alal walad karena sieun ayeuna naon teu bergiji gitunya budak anu dikandungna gitu wal ingkana waladu ghairil murdi walau ghair adami tanya nah eta jadi hiji tadi teh buka anu ngawajibkeun kana qada jeung fidyah gitunya kahijina buka karena sieun ayeuna ala ghairi kana liana sieun ayeuna cilaka sieun ayeuna teu bergiji lamun budak wasaniya mayal jamu fil qada dorog-dogkeun wae nya tereh tamat ieu wasaniha nu kaduana mayal jamu fil qada buka puasa nu ngawajibkeun kana qada tadarukan 5 pata karena ayeuna nyusul kana perkara anu geus katinggalieun qada teh nyaeta ayeuna puasa nu teu dilaksanakeun dina waktuna dunal fidyah teu wajib wajib qada teu wajib fidyah lianahu lam yarid nasun biwujubi ala man dakhala tahta hadal qismi naon sababna teu wajib fidyah karena teu kawarid nas kana ngawajibkeun fidyah ka jalma anu asup kana ieu golongan teh kana ieu bagian wa huwa yaksuru ieu mah seueur cenanya anu wajib fidyah wajib qada teu wajib fidyah saperti mugma aleh gitunya anu ayeuna sakalor kekajejengan nya hiji wa nasun liniat tu kaduana anu poho nganiatan ti peuting wa muta'adin bi fitrihi jeung anu katiluna jalma anu ngahaja buka biguir jimain kulian jima eta wajib qada teu wajib fidyah kaduana wasali suha bagian katilu buka puasa teh ngawajibkeun kana ayeuna fidyah dunal qada henteu wajib ngodoan mah nyaeta wa huwa sehun kabir ayeuna aki-aki anu geus kolot geus pikun anu teu mampu puasa lam yastati sauma fi jamil azman dina sakabeh waktu bulan Ramadan teu kuat bulan Syawal kaitu sampai Ramadan deui teu kuat eta mah wajib fidyah teu wajib qada fain qadara alai pribadi wajib alai tahir lamun mampu ngalaksanakeun puasa dina sapalih Ramadan wajib alai tahir tiba di hadina sapalih waktunya sanes Ramadan wajib alai tahir wajib ngahirkeun kana waktu anu mampu ngalaksanakeun puasa gitunya
Wa misluhu maridun la yurja barauhu. Yang samisil ayeuna aki-aki anu ayeuna pikun nu kolot ya nu lemah jalma anu gering anu teu kaarep-arep cageurna gitunya eta ge teu wajib ngodoan ngan wajib fidyah. Warabiuhala wala kaopatna aila yajibu syai'un minal qada. Teu wajib ayeuna qada teu wajib fidyah. Wah ieu mah geunah. Nu kumaha anu teu wajib qada teu wajib fidyah teh majnun. Lamun hayang buka puasa teu wajib ka ituna teu wajib kudu gegeloan. Kudu gelo nyaan gitu. Lamun gegeloan mah ngere wajib gitu. Nu kalap keneh. Waduh, ala dilam yata ada bimajnunin nu tengah aja gelona gitu ge. Stres gitu kusabloba masalah nepikeun ka ayeuna lang-lang ling-ling lempangan di jalan teh eta mah tengah aja. Aya nu ngahaja kumaha ku obat, ngadar ku cubung. Terus ayeuna obat-obatan terlarang. Li adami taklifihi karena teka taklifna si majnun. Wa mislu seperti aina majnun asobi wal kafir sobi jeung kafir kafirna kafir asli teu wajib ngodoan jeung teu wajib fidyah. Tuh kaituna sumalam anal qada fi jami madukir ala tarohi. Qada nu dimaksud tadi nu dicaritakeun tadi teh ala tarohi ayeuna santai gitunya supaya henteu saep waktu we gitu. Ila fi manasima bil fitri kecuali di kasus jalma anu dosa buka puasana. Tanya eta mah wajib ayeuna kaituna teh wajib pauron. Wal murtad jalma murtad deui wa tarikun niat jalma nu ninggal niat ti peuting amdan bari ngahaja cek kaul mutamad. Wa kada idadakol waktu qabla Ramadan sani. Sami deui cara ayeuna jalma nu ninggalkeun niat di mana ayeuna rupak waktu sameme asup kana Ramadan kadua belam yabqa illa ma yasaul qada fayajibul qada hina idin pauron tu geuningan. Wajib ayeuna qada dina kasus jalma anu tadi teh nu ayeuna buka puasana teh dosa ngahaja gitunya bari cager teu gering. Jalma murtad ninggalkeun niat ti peuting bari ngahaja terus deui nepikeun ka ayeuna asup deui kana Ramadan nu kadua. Bialam yabqa illa ma yasaul qada nya eta nepi kana bulan Ramadan nu kadua teh teu aya deui waktu keur ngodoan ayeuna puasa. Geus terese waktuna. Tah eta mah wajib qadana pauron eta mah pada harita. Pauron deui nya teh sabada Idul Fitri langsung kodoan ulah diengke-engke disantai-santai kaburu nepi deui Ramadan deui gitu. Mangkaningan di mana geuningan tahnya lamun diengke-engke teh jadi berlipat ganda lebah mananya. Fidyah teh jadi berlipat ganda lamun pek ayeuna Ramadan ieu teh dikodoan Ramadan ka non Syawal. Terus ayeuna sampai Ramadan teu dikodoan keneh. Syawal deui teu can dikodoan keneh terus berlipat-lipat ganda. Eta ayeuna fidyahna teh teu kabaca gitunya tadi lebah mana ya. Gitunya. Faslun alladzi la yabturu mimma yasul jawab sab'atu afrodin. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.